don't give a fuck who talk behind my back, cause the bitch knew better than to let me hear. Hands on my knees, shaking ass on my thigh shape. Hands on my knees, shaking ass on my thigh shape. Hands on my knees, shaking ass on my thigh shape. Hands on my knees, hands on my knees. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyongkeun diampunten Pak ye abdi aya tugas di sekolah kangge ngawawancaraan tokoh masyarakat. Iya Mak. Nya eta abdi nyanak tokoh masyarakatna dina tingkat RT nya Pak. Iya. Sataacana punten gitu abdi ti dieu ngawaga waktos Bapak gitu. Iya. Mun ngarerepot lah. Sataacana Pak abdi teh bade tumaros gitu ka Bapak. Iya. Upami nami Bapak teh nami lengkap Jujuh Yuhana. oh nami Bapak janten Jujuh Johana. Iya. Terus kampung ieu teh namina teh kampung Kampung Cibatu Legok RT 2 hiji RW 04 Bapak. Desa Naga. Mun upami teu sawes gitu Pak abdi hoyong terang gitu upami tos aya kagiatan non bae gitu di kampung Cibatu Legok di ngawitan Bapak ngajabat Iya. mun dugi ka ayeuna gitu. Kegiatannya seueur kegiatan sejenis naon tah? Sejenis sosial. Sosial tapi pembangunan. Oh mun Pembangunan aya, sosialna aya. Lamun pembangunan mah paling ge TPT, pembangunan solokan, irigasi, jalan lingkungan, sareng lamun dina sosialna paling ke bansos. terus hoyong terang gitu nya Pak tipsna cara-carana hoyong tiasa kepercaya di Di warga. mun ti warga tanpa masyarakat gitu. Iya nama teu ieu sih teu sasah di RT mah yang supados yang ieu mah jadi hoyong masyarakat teh di ieu di non lamun hoyong masyarakat ieu yang jalan pengajuan diajukeun ka desa kitu. Terus upami punten nih Bapaknya nyangkut ka pribadi Bapak gitu. Iya. Kunaon Bapak hoyong terjun karena dunia masyarakat gitu. Abdi sebenarnya teh hoyong nyan ku masyarakat di ieu Ditunjuknya dimana di RT. oh janten di piwarang lah ditunjuknya. Jadi kesepakatan warga iya. gitu. Terus seueur kamajuan gitu berat janten lah warga ti dieu teh kaayana teh leuwih maju atawa nepi kumaha Pak? Dina ekonomi, dina kegiatan sosial. Karena ekonomi nama alhamdulillah lancarnya, Lancar. sosialnya alhamdulillah Alhamdulillah. saya pasti aya di pemerintah bantuan. Terus hoyong terang oge Pak, kumaha respon masyarakat wargi di dieu kampung Cibatu Legok pas Bapak ngajukeun aya perkembangan gitu di RT 2 hiji ieu teh responna kumaha? Alhamdulillah Seueur nu eta aya nu teu Komplain. tidak merespon, aya teh eta teh Pak. aya wae masyarakat mah Aya. komplain sang ieu nama. Terus selama Bapak ngajabat jadi ketua RT di Kampung Cibatu Legok, tepatnya RT 2 hiji RW 04. Ya. Kagiatan naon anu menurut Bapak gitu sesah dilaksanakeun? Kerja bakti Ya. Ya. Oh, mun jadi sosial nama saya, Ya. ekonomi saya, antina kerja baktina meureun jadi teu merata lah. mun teu merata jadi aya nu hoyong Aya nu teu, ya. mun
Terus naon program Bapak salajengna bade ka tahun-tahun mungkin gitu. Abdi mah program abdi mah kumaha ti Masyarakat. sana ti lamun aya ti desa ieuna nu programnya disampaikan gitu. Kegiatan-kegiatan lah. Mun jadi kudu aya ACC lah intina mah. Mun meureun hatur nuhun ieu abdi tos ngawagel kitu waktos Bapak. Ya. Mun ieu nyungkeun dihampunten sadayana kitu kru abdi kitu nya. Nyungkeun dihampunten tos ngawagel waktu Bapak tos ngarerepot lah. Ya. Nyungkeun dihampunten saageng-agengna mung sakitu pertanyaan nu di kru kan di rancangan abdi sareng abdi Ya. karena ieu mah tugas bahasa Sunda nu kudu diwawancarakeun ka tokoh masyarakat mung atur nuhun waktosna setaacana ya Pak. Sami-sami. Mung sakitu ti SIM abdi sareng rancangan abdi nyarios ka Pak RT kurang lepatna leuwih saalitna nyungkeun diampunten karena abdi sadaya di dieu menuju masih dalam tahap pembelajaran. Mohon Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.